ngabunuh kabagi tilu ayam mayan amdu no khotoun kasalahan ayam mayan subhu amdin sarupa jeung ngahaja diantara nutilu laki soso ila fil adi tewajib kisos tewajib dibalas patina kecuali dina ngabunuh nu ngahaja ari nu dua mah ngabunuh khoto kasalahan jeung ngabunuh sibi amdin sarupa jeung ngahaja eta mah tewajib kisos tamat cuman wajib diat doang artina kisos pati bales pati artinya dia cuma sekedar bayar hungku nah iyalah mun maehan ngahaja kakarak wajib kisos maehan deh maehan ngahaja maka mari geus dijelaskeun qasdul paliwasa si bima yaqtulu goliban ngamaksud migawe ngabunuh terhadap seseorang Zaid misalna dek ngamaksud ngabunuh Ki Umar baik kudirina sorangan maupun melalui tangan orang lain nu jelas manyahna bener-bener dek ngabunuh ka Ki Umar ngabunuh Nabi mayak tulu goliban ku alat anu memang galibna sok maehan golok misalnya kampak misalnya pedang misalnya pistol misalnya dreaded dah bahasa dreaded gua ada ngomong aya di dreaded sia gua aing nah ye nu kos karena itu nu biasa mah nah ye begitu dilaksanakan paeh kisos bunuh deh kuari wa in qasdahuma Zaid ngamaksud ngabunuh Ki Umar cuman bimalaya qatulu goliban ku alat anu galibna tilok bisa ngabunuh teu ngabunuh tah mah eta teh anu kitu ngaranna sibi amdin Ki Zaid gergeten jasa ka Ki Umar teh pasiri gede luar biasa sia kuai awas sia kuai haju diketrok nateangan saukur make tungked sakieu ta setengah meter atau 1 meter diketrok ku tungked mah boro-boro jelema kotok gengan pinclang doa kotok make tungked dikitukeun kurang make kokoprak lah paling pinclang lamun kena huluna muter siram hirup deui eta kolot baheula mah kitu kolot baheula mah dikeun nyekelan kokoprak kotok aya muter nya antep kan ya kolot ulah dicekel bakeun gayung siram tutupan make pengki tutupanan kolot baheula geus moal nyaho budak kuari mah moal nyaho kuari mah HP nyahona tutupan make pengki tutupan menang 10 menit buka ge ku sia buka humpat terleng mah eta lalakon zaman kamari geus eueuh kuari mah pengkina ge geus eueuh diganti ku pengki Jepang kuari mah plastik mau naatan tah mah tuh sebab teu diraut heula teu diraut lamun aya jelema ragag ditangkal ragag di luhur imah jelema bae jelema caritana ieu bruk kolot baheula ulah dicekel ulah diragap ulah banjur ku sia banjur bae tutupan make samping bikang tapi tutupna abehnya ngerenjet oh iya pamajikan meureun ya beneran ieu mah make samping bikang tutupan antapkeun atawa make daun jauh kelutuk ke daun celutuk tutupan sadar antapkeun karunya tinggal cerik ulah waka dicekel ke geus usik nyana geus usik sanajan dicekel gatuh pae mah pae ieu lek dikumakeun ulah cokolot bawang ke usik sukuna ke usik tah usik berarti cager tah geus antepkeun teu kebal hudang cager eta kolot baheula bisa dibuktikeun di dapur baheula di dapur takula menuman takos ge keur mujuhna kitu nyen kaso nu ragag tukang ka anak dek aya almarhum abah ulah dicekel antepkeun siram cek abah siram cakula teh nu kotok anggap kotok almarhum mah teger jasa eta
siram nyokot daun jauh kulantaran rada lila rada jauh samping bikang bae samping bikang dengan jagan antapkan kena usik mun teu usik bae berarti aing geus kumaha deui atuh jantan mandu Allah ngan eta mah tarekah kolot bae bismillah menang 5 menit leuwih setik mulai usik tuh udangnya na kieu karak ditanya mang hareup mana ieu Cagian nanti poleset cenah kieu masalah sih mas. Naon ieu karena karasa nyeri kuari. Ieu teteposan cenah. Guys, udang coba. Udang teu bisa urut berarti. Ulah wakat tamun aya nu ragag ulah dicekel. Eta kuat henteu ta budak kuari mah. Henteu, sebab cek dokter, pegang. Pencet bawa ke dokter. Dokter imbus. Ese ta tarekah kolot teh geus eueuh kuari mah. Geus coba ge, mun aya nu ragag, ulah ngarep-ngarep nu ragag. Santri di tugangan imah aya tangkal jamblang, baheula kanu ku di imah Haji Rumdani teh tangkal jamblang katanya. Aya santri naik, kalau batur ngaji nyana naik jamblang, salah saha. Ragag duaan hadena ge jadi aya nu nyaho. Ngan nusa urang na leutik jadi lumpat begitu ragag bluk santri leutik teh tah lain nulungan pan budak mah bebeja ka imah mang santri ragag di mana saka jamblang geus dicekel teh encan ka kamar mencan jakula doang tadi itu banjur tutupan make daun cawu loba tuh daun cawu antep ke geus beutna teh kebal udah masyaallah eta tarekah kolot tah. Iya bakar cerita Zaid nggak maksud ngabunuh kaki Umar ai praktea ngabunuh nateh make kokoprak pas laki nyandung esok di kokoprak kan kuno kolot pajar kotok jago meren aduh masya Allah begitu diketrok trak make tungked atau make kokoprak kunaon goleang plak modar dan dia gue jejak pae berarti aing hebat ya pakai kokoprak doang pae nah iya Zaid nggak maksud ngabunuh aya nggak maksud aya magawean sorangan magawe sahanu ditujukeun anak Ki Umar pagawean jeung nu dipigawena aya di Ki Zaid ngan hanjakal lain hanjakal hartina ngabunuhna ku hiji barang ku hiji benda lu biasana tilok maekeun tah eta mah lain amdun sibih amdin ngaran berarti teu wajib dipaehan deui ngan wajib mayar ontak 100 ulah sambarangan nyawa mah masya Allah kumaha lamun di dunia dilaksanakan bayar 100 bebas di akhirat urusan hak adami tinggal urusan hakullah hak dirina jeung Gusti Allah eta mah gampang sebab hak Allah mah musamah hampang teh bisa komunikasi langsung cak Allah teh siap beres jeung urusan anak-anak beres sia urusan jeung aing doang nggak siapa kana mah kulantaran siapa boga maksud ngabunuh wa indek di kana neraka atuh Gusti wa nya di kana pan abdi geus mayar onta teh mah urusan jeung Gusti mah pangeran nya pangeran teu ngahampura abah kula ge ngahampura sia bisa nya da atuh geus si hampura ku aing atuh sia mah di Ka'bah siakeun bari teh ieu keur carita contoh musamaha jeung Gusti mah babari jasa hampang jeung Gusti mah tah nu hese ge musaah antara urang jeung papada manusia hak adami mah berat urang nyandung nu kolot nyeri jasa salila nyeri tiapan jadi ganjaran kan nu kolot nu mantak nyeri teh meureun teu adil urang teh aku teu adil kanu kolot nah ieu mah moal bisa diampura kecuali diampura kuno kolotna di sidang ke di hareupeun Allah ka haji keur di dunia mah hese di tianganna saminggu sakali ge henteu
ngampura bayar tuh kasih bisa ulah tinggal tulang jeung daging keur ieu teh kuru ulah tina bagus jadi goreng atuh nya tega ka aing kakak kudu ka neraka ye kakak teh tega baheula mana raja tega ulah ai peuting ti lo kae esek nyara teh kicup bae nungguan kakak geus sawadak deui kakak ban tega pan eta kakak coba teu bisa pasti lah tanya nangke di akhirat tah lamun memang cek pamajikan ayo geus satu diampura bae babari ngan moal aya tuh kuari ge atuh geus tengah hampura nu kolot teh anu kapusalaki komo engke geus dayang geus kadenge pan kumaca kalau teh ngampuran teh henteu atuh henteu masih ka neraka urusan jeung aing onom teh mah gampang teh mah urusan jeung aing mah sia nyandung panditi tah ku aing asal sia bisa adil atuh aing mah geus ngahampura bae geus ka sia jadi mang dititah ieu ku aing mah nyandung sia geus bagus tah nuturkeun parentah aing ngan kieu teh sia nyandung teh akur jeung parentah aing da sia mah atuh lamun eta nu kolot dan teu satuju henteu ngahampura atuh teh mah wayaan da sia mah neraka berarti tah tinggal kitu doang mentek neangan awewe nu ada kan ridho datang ke kiamat mamangi tapi lamun jujur mah ridho terido ai jujur mah pokokna mah aing mendek nuturkeun Al-Qur'an kuari mah disia sapeting dinu ngora sapeting tah mah ridho terido tah mah terus bae tah mah pokokna mah asal di dia sapeting di dieu sapeting beres jeung mun hese teh ai dinu ngora mah di saminggu 2 minggu aja di nukolot mah Masya Allah datang doang gengan saukur PS berang aja deui cak nukolot itu sih ka haji Masya Allah kok tega-tega deui nah eta hak eta anu bahaya ya Allah kosodahuma ngamaksudkan napali jeung saha sartina migawena dirina tur ditujukeun kaki Umar ngabunuh Nabi ma ku kokoprak layak tulun utara ngabunuh goliban dina galibna ta eta mapa sibu amdin wa minhu adarbu ina sawarehna sibi amdin adarbu bisawatin mepe make pecut sapira pecut atuh kuda ge kudengan ngajimpret doang make pecut mah kebok ngan saukur ngajimpret kuari pake meupuh ki Umar dipecut dong caker meureun kena pamatihna pas meureun kana urat sandina anu kira-kira bakal naikeun ngan tetep bae sapira pecut begitu dipecut rek sakali rek 2 kali koleang bruk pae ta eta tetep Sidi Amdin lantaran alat nu pake ngabunuhna henteu biasa osok ngamaehkeun sok baekeun Sidi Amdin berarti teu wajib kudu dipaehan deui ngan wajib bayar diat minhu ad-darbu biason kina sawarena Sidi Amdin teh meupe make kokoprak meupe make tungked meupe make rokrak meupe make sakadar kayu awi anu kira-kira ceuk galibna teu maehkeun ai prak terjadilah paeh ieu adalah Sidi Amdin teu wajib dibunuh deui ngan wajib kudu bayar diat 100 onta 100 onta lamun hiji ontana 10 juta beba bari heula ngitungna berarti lamun 100 onta sabaraha samiliar berarti wajib kudu mayar samiliar sehingga ada jiwa memang kumaha gitu Masya Allah lamun di dunia teu dibayar di akhirat tetap bakal disidang urusanana nya urusan hak adaminya urusan hakullah duanana bakal disidang okos urang kuari kaya urang kuari ngawarung alhamdulillah barang hawal tepung tahun teh ternyata
ayat 100 gramen berarti wajib zakat. Urang dagang limbah begitu ternyata modal jeung kauntungan ayat 100 gramen keur carita leutik wajib zakat. Urang kuari tani ternyata hasilna teh aya 1 tonen wajib zakat. Komo tamah 10 ton 20 ton mah kaita ge ngawarung komo tamah 1 miliar 2 miliar mah dagang limbah kitu keneh jeung sajabana boga angkot urang boga kontrakan ternyata alhamdulillah hasilna leuwih tibatan 100 gram berarti geus nisab wajib zakat. Urang tadi kaluarkeun zakatna di dunia maka deulna masalah di dunia maka deulna tapi ternyata eta teh harta urang campur jeung harta batur lantaran aya hak fakir miskin aya hak mualaf di dinya teh dan lain sebagainya nu dalapan teh hak mui hak pamarentah dina Al-Qur'an. Zakat eta adalah hakna nu 8 asnaf bupatihan didinya gubernuran didinya camatan didinya lurahan didinya aya ge fuqara wal masakin. Gunakeun ku urang Al-Qur'an ulah parem mata hate urang sehingga ngazakat salah aturanana. Zakat fitrah dikondisikeun salah sing hade Allah neulekeun ieu mah keur carita sing hade kula mah hana seletik, hana salah di akhirat digenjreng. Naon artina sing 3 letter setengah 4 letter setengah salah. Emang salah pemerintah? Teu salah nyana ngebentuk amil zakat. Bener jasa, tapi penyaluranana ka mana? Ieulah nu kudu diperhatikeun. Ja bentuk amil zakat mah eta mah sakadar ngerikrut dek disalurkeun ka asnaf anu jelas dina Al-Qur'an. Lain dibelikeun ka samarenda, dibikeun ka kiai. Lain dibeli ke di kumpul-kumpul jang musola sanajan aya kaolna letih biasa kadang ku jelis ya kana ngaji mah keur carita ngaji ada prak-prakanana ka ditu sabodo kula mah ngan saukur ngabejakeun dong aslina kaos kitu ulah salah mun endeuh hayang bener hirup ulah salah. Cenah tuh kumaha pemerintah aing mah kos kitu eta. Saya ka pemerintah los bener henteu insyirapna. Ja insyirapna kudu ka musola aya ge leutik jasa kita mah di saat-saat geus eueuh fakir miskin. Imam Nawawi ngameunangkeun daripada teu tersalurkeun hek bae atuh jang kepentingan umum mun geus teu kasalurkeun. Ambu alayah keneh fakir miskin. Geus kitu. 100 gram tinggal dihitung tuh 100 gram kali 500 ribu sagramna jadi sabaraha duit sabaraha duit tah sagramna 500 ribu kali 100 gram jadi sabaraha 5 kali 50 juta 5 kali juta berarti cokot 2% setengah berarti atuh 50 juta bagi 10 sabaraha 2 juta aju bagi sabaraha deui babari teh kos kitu manghitung teh bae mun aya duitna ka dieu dihitung ku kula sugan we kebagian lah tah eta kieu tolol teh kos kitu tah sok haju hayang ongkoh nyaritakeun ongkoh hayang moal beres ya tah aing mah keur carita doang teh mah aduh masyaallah tah kadeulina ku urang mata urang mah masalah padahal mah campur eta teh harta fakir campur harta miskin nyana warungna ngagedean nyana tokona ngagedean nyana limbahna ngagedean nyana sawahna tam hasilna tonan dibelikeun deui ka sawah berarti aya nu fakir miskinan di sawah eta dibelikeun ka mobil Avanza aya hak fakir miskinan di dinya teh dibelikeun deui ka Innova aya hak di dinya ta eta teh hak batur berarti seperti tidak bermasalah aya nu ditegur di dunia keneh ku Gusti Allah lantaran ieu mobil teh ieu lain nu maneh ieu teh babarengan jeung fakir miskin mobilna drek nabrak beak hiji wa imma dirina muriang ngeh batuk teh cager-cager terus datang ka rumah sakit ka dokter ieu dokter ge geus bingungan cek dokter udah jangan kesini cek dokter ge kos gitu kenapa ini takut saya kebeleteran ceknya nah bahasa mana tak kebeleteran asana
jore amat bahasa. Cak dokter ge geus embungin dokter ge asal geus kadeleube Pak Haji itu nyumput dokter ge. Bahaya jangan sanunya engke eta angin batukna ka aing teh Pak teh cager-cager diopnap teh cager-cager ternyata geus bahasa baraha puluh juta mungkin 10, 20, 50, 100 juta emang harta parkir miskin ge nu nyangkut dina usahanya aya 100 juta beaknya 100 juta karak cager rahasia Allah eta ditegur di dunia kene ku gering teh aku kabeleuman bae ieu mah kabeleuman teu puguh teu karuh emang ge meureunanan secara zahir nama aya anu melalui rokok aya nu liwat atau aya nu meuleum nu jelas kabeleuman lantaran campur aya harta baturan deuk dibereskeun ku Gusti Allah beak kabeh atawa kena banjir beak kabeh atawa di dunia nama eueuh masalah di akhirat dibentukeun eta zakat nu teu dibikeunan teh sarua jeung ditunda kanzun ngaranna kanzun teh simpenan engke dibuktikeun dijadikeun orai suja'il aqra orai suja'il aqra teh oraina gede huluna botak nu mandak botak huluna lituli umrihi lantaran lila jasa hirupna nyana di neraka cicing bae datang ka botak mandak teh ku ari nu botak teh geus kolot eta nu botak itu orang sujaya nakrola syarolah buluan bukan di huluna jadi botak nyanang kemelit ke jelemana seti suku datang ke beteng datang ke sirah dibeli terus ke handap di kapapalangkakan tukang jalana ke hareup nangoh bae huluna di hari nyana nanya kaeta jelema man ana sahai qaula wa unta anta arif cak orai sujail akro mana na sahai kuring iya tuduka anakan suka kuring simpenan anjir simpenan di mana namanya kuring nyimpen orai sakjana aya teh sia ngawarung aya teh sia boga angkot aya teh sia boga kontrakan aya teh sia boga sawah ajun tadi kaluarkeun zakatna teh teh disimpen berarti jadi aing ieu teh aing teh simpenan sia zakat teh teu dikaluar-luarkeun tah kuari mah geus bae aing mah hirup deuk babarengan we jeung sia atuh naonan henteu naonan bungan sia di duniana resep jasa ngagugulung zakat kuari aing teh ieu teh bentukna teh baheula aing teh dikaluarkeun berarti sia teh resep jasa ka aing atuh aing ge embung bisa jeung sia lamun dikitukeun jaga di akhirat masyaallah Gusti ya Allah nah sedengkeun nu teu ngazakat di Kabupaten Tangerang hasanah hampir 99,9%. Ayo coba ge ulah sa Tangerang ge Sacikupa bae di Pasar Kemis ona mulai caritakeun geus samaheulana. Ieu basa Sacikupa bae heula Sacikupa Pasar Kemis mah ngazakat kabeh. Eta Masya Allah kari bentukna kuari jadi Avanza bentukna jadi Innova bentukna jadi truk bentukna dibentukeun jadi perumahan padahal eta teh hak babarengan engke di akhirat mana isin urang teh ditongton ku tatangga ji eta keur naon kalau ngomong sia eta digulung-gulung orai eta teh zakat jager ieu nya nya urang disiksa ku orai nya dihina ku tatangga nya pamajikan urang neangan tuh ka haji keur ieu ge pancakula kaluarkeun zakatna jang pake miskin teu ngajeding si ka haji mah kos kitu pantah kula mambung ka babawa ih ye sia hirup babarengan jeung aing ban mong aing mah pokona mah pamajikan ribut jeung salakinan ge eta ku bae isin jasa masyaallah nu kuari di raden-raden nu kuat di raja-raja lantaran ku kasugihanana engke mah jadi penghinaan fakir miskin ujianan Masya Allah nah ieu keur carita teu dikaluarkeun diatna di akhirat tetap ditagih sidang Umar ya kamu kan dulu waktu meninggal dibunuh oleh Z betul lantas ahli waris kamu itu kan menuntut tapi kemudian tidak dikeluarkan. Nah ini mau bagaimana? Weh, saya nuntut. Tetap saya nuntut. Saya pengen selamat, pengen ke surga.
Sebab saya kalau tidak dibunuh pasti saya rajin tahajudnya. Waduh sia, coki jalan teh sok sembarangan bae. Atuh geus bisa gitu. Terus bae kitu tamanya. Pokoknya mah aing sabab dibunuh, tatarina mah aing emang deuk ngaji, encan aing ngaji ka Cilongkongan endeup cek jalan. Kakarak endeup doang kan sia. Atuh kan aing haju kabunuh kan ku sia. Aing geus diajakan ku tatangga endeup ngaji pan. Endeup aing ge. Loh, sia mun endeup pati kamari. Ge, malaikat nu nyahoeun. Tanyakeun ka malaikat, malaikat nyaho? Henteu. Ah sia. Geus rame pokoknya persidangan di akhirat mah rame jasa. Rame luar biasa. Persidangan terakhir luar biasa ya mah. Kuari mah kuari. Urang disidangkeun MH WH jeung Atut. Terus keputusan terakhir MK ternyata melenceng. Di dunia mah kos kitu bae. Bisa disogok, bisa risuah dan lain sebagainya. Engke mah teu bisa. Ya Allah. Umar, ya. Kamu ini kan dibunuh waktu meninggal oleh Zaid. Betul? Lantas kamu mau nuntut? Mau. Nah ini kan hak saudara kamu, ahli waris kamu, panggil ahli warisnya. Ini seluruh ahli waris ketika Ki Umar dibunuh oleh Ki Zaid, kamu tidak menuntut? Saya mau menuntut kemana? Lapor atau ke Polsek? Kan nggak ada hukum di Indonesia yang begitu-begitu, nggak ada hukum Islam. Saya juga mau nuntut dan saya juga kepengen nuntut, tapi jangan pun untuk membayar 100 onta. Ini tuntutan pembunuhan saja juga tidak selesai-selesai. Nah dengan demikian saya akan nuntut sekarang. Panggil lurah. Lurah dipanggil. Lurah, kamu kelurahan Cikopa? Betul. Apa tahu bahwa pembunuhan terhadap Ki Umar? Tahu Pak. Lantas ada laporan-laporan? Ada. Diperjuangkan menurut Islam atau tidak? Tidak ada hukum Islam di Indonesia Pak. Saya lurahnya Pak. Ada juga ceplok SPPT aja Pak. Kamu SPPT ya karena tidak ada Pak. Kamu juga kena sanksi. Sebab kamu adalah ranting daripada hukum di negara tersebut. Waktu jangan saya sendiri Pak. Kan di situ ada Camat Lutfi Pak waktu itu. Panggil Camat Lutfi. Cek Pak Camat Pak, masa saya doa berdua sama lurah, ada Pak Ismet di situ Pak. Panggil Pak Ismet. Cek Pak Ismet kan ada ibu. Ada ibu, dia Pak maksa pengen jadi gubernur. Udah tuh saya menurut sama ibu aja. Waktu itu juga kan saya udah bergaining, saya mau membantu ibu asal anak saya bantu nanti. Oh iya katanya, kan begitu perjanjiannya. Makanya anak saya mau ditekin dek beres kumaha negara, lamun urusan negara dikaitkan ke kos gitu. Panggil ibu. Ibu betul menyangakeun daya-daya. Cek Pak Ismet pembelaan. Ya tinggal satu lagi menteri. Seluruh menteri itu kami madu aja keputusan anak RI 1 SBY. Siapan aing mah ngan memutuskeun doang cek SBY. Pan ieu mah MPR nu boga keputusan. Panggil MPR. Panggil ku walut ku abeh. Nyidang hiji bae ku angel jasa. Angel. Tidak kita mantak angel kita ribuan tahun tanyidang hiji bae ge angel. Sedangkan di Cikupa sabara kasus. Di Pasar Kemis sabara kasus, selama menjabat 5 tahun teh sabara kasus anu tidak terselesaikan. Engke kunaon atuh ieu urang teu make hukum Islam baheula teh. Nah karak teh dinya kalut. Cak kiai teh aing baheula ge ngadengungkeun. Ai teu mampu mah make hukum demokrasi, mantak naon urang pindah ka hukum Islam, coba-coba. Pan itu cenah urang itu teguran Amerika. Nah kiai bang geus teu nyalahkeun. Kita disalahkan. Kiai yang tidak punya sekupi kanan aman. Kiai sekupi kiri. Sebab itu mah ngadukung manehna berarti. Rame, ieu mah keur carita rame, ieu teu lain lalagaan di akhirat. Satu kasus yang tidak terselesaikan menurut hukum di dunia, nanti di akhirat akan diselesaikan. Hukum terakhir engke di akhirat. Di bawah keputusan Rabbul Jalil Allah Subhanahu wa ta'ala. Weri ele urang salah dimenangkeun can selesai. Can selesai ke selesai nama di harapan Gusti.
namun kuari orang memang bener dibenarkan selesai guys. Tapi lamun orang sebenarnya masalah tapi meronta ingin benar, nah can selesai, tetap akan dikembalikan kepada hukum kitab samawi. Di zaman Kangjeng Nabi Musa dikembalikan ke Taurat, di zaman Kangjeng Nabi Daud dikembalikan ke Zabur, di zaman Kangjeng Nabi Isa dikembalikan ke Injil, di zaman Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikembalikan ke Al-Qur'an. Saha nu make hukum Al-Qur'an salamet, saha nu teu make hukum Al-Qur'an neraka jahanam. Inggih sumantak Gus Dur waktu keur di demo, NU siap untuk menghadang, dari Polri siap untuk menghadang, dari ABRI siap untuk menghadang, tinggal kecap kieu doang, pertahankan, bisa dipertahankan. Tapi Gus Dur tidak usah, ini anugerah dari Allah. Kumaha eta eueuh nu nyaho rahasiana, sungguh berat nanti di akhirat kalau saya pertahankan. Ini pun niat saya untuk meluruskan, belum tentu di hadapan Allah. Ieu nuhun aya anu nurunkeun hakikat nama eta ge dati Allah, berarti kula deuk disalametkeun. Eta Gus Dur mun dipertahankan, NU geus siap jasa mempertahankan, Polri geus siap mempertahankan, ABRI sarua bae siap mempertahankan, wabeh geus krangkring-krangkring asal cek Gus Dur pertahankan, dipertahankan. Tapi Gus Dur tidak usah lengser bae naon neuleuh ka hareupna. Beuh, ieu lain bantrak-bantrakeun dunia mah gampang, tapi engke dihareupeun Gusti Allah maningan kieu. Kan saya engke mun disidang cek Gus Dur, kan saya rencana mau diluluskan, dijujurkan, menjadikan negara anti korupsi. Tapi kan saya dilengserkan oleh Amin Rais. Tanya Pak Amin sana. Amin, maju. Amin. Betul kamu ini ada rencana untuk melengserkan, betul. Kenapa? Saya tekanan dari Amerika. Kok bisa begitu? Ya begitulah, karena ini ada 4 poin yang membahayakan. Kalau Gus Dur sampai selesai 4 poin yang sangat membahayakan terhadap Amerika. 1, undang-undang akan ditambah dengan undang-undang Islam. Yang kedua adalah Freeport nanti akan diselesaikan supaya Amerika menjadi karyawan tetap Indonesia yang akan menjadi pribumi. Yang ketiga adalah pabrik besi baja yang tidak boleh dikelola oleh orang luar, hanya untuk orang Indonesia. Yang lain silahkan menjadi karyawan. Dan sandang pangan, iyalah nu direncanakan ke Gus Dur. Tahu kamu? Jadinya nah, silakan Pak Amin yang harus nyebrang di jembatan Siratal Mustaqim bila perlu beres. Amin Pak. Ya, maka anak cek Gus Dur nyana ngomong ketika, Gus kayaknya udah deket, saya udah siap kok. Gus kayaknya udah deket mati, saya udah siap. Udah dari kemarin-kemarin saya nunggu mati. Jawaban nanti kira-kira apa namanya. Nanti kalau di sidang saya udah punya jawaban-jawaban tertentu. Udah, itu urusan saya nanti dengan Tuhan sekian nanti. Malaikat saya udah kenal sekian nanti. Gus Dur bangga saya sebab hari aja teman. Udah, tinggal diserahkan kepada yang masih hidup dan masih muda. Silakan urus ini negara, silakan tata ini negara sesuai dengan aturan-aturan. Kan Gus Dur mah pakai bahasa demokrasi, di jeronan dek pakai hukum Islam lalaunan. Sampai 5 tahun Amerika geus nyaho. Waduh, bahaya gede. Sebab nyana adalah ada persamaan dengan Osama bin Laden, ada persamaan dengan itu Saddam Hussein. Di deuleu uratna dina di mana belajarna ternyata Irak. Kumaha nyana jeung Saddam Hussein ternyata pernah babarengan. Nyana teh lari pagi jeung Saddam Hussein sepanjang 1000 meter. Balik deui 3 balik. Nah ieu 1 kilo 3 balik berarti 3 kilo bareng tanya nama teh. Di dulu itu sejarah-sejarah kumaha dan kumaha selalu nu diperjuangkan teh pakai bahasa demokrasi untuk meluruskan bangsa. Nu mentak nyana mah tetep pakai demokrasi, tapi disatukan geuna kos kitu. Itu bae diperjuangkeun. Nah, ieu 4 poin nu sangat membahayakan bagi Amerika. Lengserkan. Lengser. Oh. 2 tah. Ikuran ka dijadinya. Segala KBPK. Lah supaya ngalarti beja saeutik. Abeng ke pilkada pilpres rada merenah we saeutik. Deuleu jelema nu bisa mawa bangsa jeung nagara. Ulah nu sok cicing di tangkal caringin.
sebab sok cicing di tanggal jaringin mata mah jurig monyet. Aya di dia ya tokoh Golkar nu ngaji bareng kula disebutkeun Golkar ku hari teu ngaji alhamdulillah salamet aing tina hulu sia habur sia minggu itu ngaji deui ka dieu teu betah cenah aing aya ngaji ngan moal di jero majlis di luar bae los leg-legan ku sia tuh tukang uduk los ka ditu aya tokoh Golkar eta pan di dieu teh Pemda da loba nu ngaraji Golkar mah lulu aya nu geus teh daek ngaji-ngaji sabodo aing mah geus ngaji makmun bae doang mal kebal banyak nama sabodoh yang manik jeung lah nu sararusa bae bangsa jeung ustad anu teu dibere sekupi bae malah jeung ustad nu magahan amil jurumia eta bae ngajina bisa sakitu gaayaan jadi kitu naon ngaranna supir musola imam musola na imam ngan dua eta bae ngaji jeung kitu ngeunaheun jeung kitu daripada jeung nu teu pararuguh malah datang kemana ngaji Allahu goroza ibratan munzaid keur cicing duhan jeung Ki Umar tatadina masinikeun sarwiti Arita tadina Ki Zaid hayang ka sarwiti ai fragmentan teu ka Ki Umar ai datang ka sarwiti Ki Umarna kapilih ku sarwiti lantaran rada kasep batan Ki Zaid mantak ai menta anter ulah sok anu rada kasep bahaya eta budak tsunami eta ayo mah atuh tunggungna mah atuh Ki Umar na kangenahan deui dibogohan ku Ki Sarwiti atuh deuk dicokot deui ku Ki Zaid tetep bae dipertahankeun Ki Umar diancam ku Ki Zaid tetep bae Ki Umar teh teu gahiding ku ancaman akhirna diancam sia ku aing diroga halas sia bodoh pokona mah gelut ngarendeng Ki Zaid jeung Ki Umar di kursi kulasalan kul Ki Zaid teh nyekelan jarum nyekel jarum lah sapira jarum paling ge meureun panjangna sakieu jarum kaput atau jarum suntik geus dikieun bae jarum meujana kieu bae itu kan tah dikadiekeun tah dikatak-takkeun si jarum teh dipencetkeun sia jarum waduh sia kain alah sepira jarum ceuk teh iki dicabut ku sorangan teh aduh ngagedean ngemu sajam 2 jam puyeng amat cenah aing ieu puyeng amat minta cai coba dahaga di rumah boleh pak pae ku jarum doang pae ku jarum da kumaha eta Walau goroza ibratan namun Ki Zaid nancepkeun jarum bimaktalin kanggon sok ngabunuh pan ditak-tak mah di dieu aya urat saraf anu ka dieu tah atawa ditancepkeun di dieu di beungtreuk atawa ditancepkeun di embun-embunan begitu keur kieu tancepkeun nah dia sah didedekkeun koleang orang pae jarum doang syariatna sababna ku jarum pae tak ieu Ki Zaid nusukkeun jarum ka Ki Umar dina pundakna atau di beheungna atau dina embun-embunana kemudian Ki Umar teh pae asupna kana ngahaja atawa kasalahan apakah sarupa jeung ngahaja keputusanna cek di dieu ieu kasupkeun kana Pak Amdun sarua jeung ngahaja bunuh deui sebab ngasukeunana di dieu di beheung di embun-embunan ta eta teh kaasupkeunana enggon paranti papaten nu kos kitu tapi lamun ditusukkeunna di jubur mah di jubur keur kieu cek no dia cek Umar teh no dia non si ulah non teh bener ye jarum jakena teh jarum tuh dikiekeun deui kaluar
dibujur mapan dokter ge atuh oso dokter ge geus nyuntik dia dibujur bae geus sebab aman di dinya mah urat nadi di dinya mah urat nadi mah jadi hareup panena ieu mah disuntikeun pan aman dokter ge mantri ge nah ieu mah ku kieu di dinya prak koleang paeh tak eta mah lain bimaktalin lantaran ngabunuhna di tempat tuh biasa namun ditojos dirinya tilok paeh ku ditojos paeh lain ngajak sama sibih amdin lamun tadi mah ditojokkeunana di embun-embunan ditusukkeunana teh di dieu dinaon kadang-kadang di beheung atawa ka dieu kan aya urat nu leutik saraf anu mun kapencet ge bahaya di dieu teh tah nu mantak ieu awak urang lamun terjepit bae di dieu teh ayeuna terjepit urat terjepit stroke karana belah dia terjepit dokter mah bisaan ada saraf yang terjepit atau stroke bae kitu bejakeun terlalu serem kadengena jadi dokter teh emang bahasana ke lemes oh nggak apa-apa ini cuma ada saraf terjepit kalau yang ono stroke namanya kalau ini mah saraf terjepit atau stroke juga iya sih cek dia nanti jauh ya doi eta dokter takos gitu tah eta dokter tah saraf terjepit eta teh gejala stroke amun saraf nu eta tah saraf nu eta katojos tah set atuh is dead eta mantep teu meunang sambarangan tapi dibujur mah aya nu 50 kali disuntik geus nonggeng sia cek dokter nonggeng pan make nonggeng loba ye obat kan udah diasupkeun ka dinya 50 tusukan saya cabut deh wah parah mah cek ini ieu mah dua macem ye cek pasien teh kunaon cek dokter teh mun cager jasa mun teu cager paeh hasan ieu aduh kan biasana ge di dinya tilokna naon kuari ditusukkeun di dinya paeh henteu tah mah jadi berarti kudu diteliti ya ketika aya pembunuhan teh diteliti hiji diseja atau henteu kadua diteliti alat nu dipake ngabunuhna katilu meraktekeun pembunuhanana teh kumaha eta setelah diteliti oh ieu mah ngahaja amdin berarti kisos oh ieu mah teu ngahaja diat berarti